menyaksikan video wata anu judulna Apoteker Nu Kaharuan. Sacara eta abdi bari nempokeun diri abdi sareng naikkan abdi. Tepangkeun nama abdi Atam, anu ieu Adria, anu ieu Rifki, anu ieu Aldan, anu ieu Indira, anu ieu Firman, anu ieu Aisyah, anu itu Indira, anu itu Gita. Pendak dari sareng abdi di channel TV One. Dinten ayeuna abdi bade mere informasi ngenaan kapal tanker MT Federal 2 kaduruk deui di Batam. 10 orang nganteukeun. Informasi selanjutnya anu lengkap teh dipasihan ka reporter nu aya di TKP. Oh, ada mungkin. Ibu itu, ibu nyamakan diri. Sepi. Sareng abdi di dia abdi atau sarang salah sahiji korban jeung kulawargana. Kumaha rarasaan keluarga korban? Rasana abdi bunga sareng sedih. Sabab keluarga atau dulur abdi ieu salamat di kejadian kapal kadurukan. Pas kejadian, anjeun ngadangu suara ledakan di mana? Ku sabaraha kira-kira kejadianna? Dicaket palabuhan Bumi Abdi. Kadangu suara ledakan kapal kira-kira kejadianna kirang langkung 4 subuh leuwihan. Bisa pangnyaritakeun kejadian rinci kumaha suara ledakan anu didangu ku anjeun? Kejadianna pas Abdi erek wudu salat subuh. Awal nama suara letik kadieu-kadieu leuwih ageng. Kumaha caritana bisa kejadian kapal kaduruk? Ieu musibah kejadian pas jam 4 subuh. Aya korban jiwa sareng anu cilaka. Ngantunkeun 10 orang padama. Cilaka 18 jalmi. Panyebabna sesa gas anu babari kaduruk. Atas kejadian, lokasi TKP rada teu ngeunah. Sabab padama ketinggalan emosi pisan sareng hampir ngamuk ka petugas keamanan perusahaan. Warga rariweuh. Balik deui ka presenter. Doakeun keur sasarea korban anu kana musibah, pendak deui sareng abdi di channel TV One. Kak siapa namanya sih yang tinggi? Karaya. Arek atuh. Di sana udah dulu dong. Atuh Jam apa subuh? Iya. Musibah kejadian. Kok dia mau? Itu beda teh. udah. Lanjut. Aku lupa lagi sih.